memang kita mimpi resep tuh. Kena mudahan kan resep, saya nyambi resepnya, resep ini resep sok cing resep. Ini adalah salah satu yang menginspirasi puisi ini dari keberagaman bahasa kami. Alkisah, seorang anak berjalan kaki yang berjalan siang dan malam untuk mencari air di bawah sinar terik matahari dan rembulan yang dingin membisu. Lidahnya lengket di mulut, bibirnya kering kerokan tubuh dengan pakaian copak kambing seperti tanah tandus yang diinjak. Anak ini, terus saya berjalan mencari air yang barirana, yang barirana. Ada tarefa, sampurasun, hujan, ya hujan, air, ya air. Sampai hitungan tahun menuju ke 10, musim tak lagi menjadi penting. Tahun pertama anak ini menemukan jika kau pergi ke sudut-sudut negeri dan kau bertemu dengan rindu, maka kau telah jadi manusia. Tahun kedua dia menemukan jika kau mentiadakan dari dirimu, dari tujuan keduniaanmu, maka kau telah jadi manusia. Tahun ketiga dia menemukan jika kau menempatkan alam sebagai sahabat baik, maka kaulah manusia. Waktu tak pernah berkurang. Sedetik yang lalu adalah masa lalu. Sedetik yang akan datang, siapa yang tahu? Simkuring wasta Ramli Nurul Aini kawit di Pager Ageng. Simkuring dengan acara ieu alhamdulillah ngabingahkeun pisan nambihan ilmu khususna kanggo simkuring. Acarana meriah panginten mudah-mudahan ku ngiringan acara ieu simkuring kenging ilmu anu manfaat sareng saterasna kapalina mudah-mudahan sing langkung maju kana sadaya guna. Hatur nuhun. Assalamualaikum, nepangkeun simkuring wasta kos taman di SDN 1 Neglasari, Kecamatan Salawu. Simkuring ngaraos bingah ku ayana ieu kegiatan workshop naon margina margi painten tiasa namihan wawasan simkuring kanggo belajar terutama di masalah materi sajak neme painten kalintang peryogina terutama kaitan sareng kegiatan lomba FTBI jantan di materi FTBI atau nama FTBI ayah sajak tah neme elmuna kalintang munelna pisannya dugika sabaraha praktek poka penghayatan ekspresi painten ku kersana Pak Iman Soleh dipraktekkan alhamdulillah painten ilmuna tiasa kacangking kalian insya Allah painten tiasa diterapkan ke peserta didik di sekolah sewang-sewangan. Hatur nuhun ka panitia penyelenggara.
Kang Haji mah senang simsalabim. Simsalabim. SIM ayah, SNK ayah, tapi mana tetap ditilang. Nah apa? Abdi ditilang, kapan SIM ayah, SNK ayah, abdi nomel, abdi jaket kulit, mana tuh eci, mana mau selupi jaket Honda. Baju nyanak formulir tilang barang trek nyerak yang pemuda protes bapak oke intervensi manya bapak polisi pulpen pilot akhirnya yang pemuda sekarang polisi teh selingkuh ber-HP sekarang sobatan
Sobar, sobar. Dupi dongeng nubalis di pedar dina wangkin ieu ngabantun jejer carios babat pancawarna. Dipayun pribadi sahabat dan nuhun aksana tikabingan karena ini acara luar biasa Kang Haji Nuhun
kasuhun tersekedar nama pribados ping 20 hiji ananging 20 hiji dan itu bagi kendari janten janten kupas di rumah nalika dicalonkan di Jakarta ya tetiasa rumah makin gaduh republik itu kira lalu aku terbuka suhun nanging mudah-mudahan kualatan pribados tetiasa suping malah jadi pelaken begina ping 23 mung sakadar meeling tadi disawakeun ku pangasakan haji oge ieu teh ngareulak-reulakan luar biasa teu dugi ka tilu dinten manawi enjing mah Pak Kadis lebetkeun ieu teh kana agenda Pemda satahun sakali malah teu dieueuh di dieu mangenutan teh kumaha naon ngabangkitkeun kumaha nyemangatan kumaha maulang kali urusan dapur mah urusan kadisdik begitu cara payung kumaha caranya reueus simkuring kapala wagi para tokoh para kuku sadayana sepuh-sepuh pagerahan diwakilan pemasyarakat reueus simkuring sigana tadi aya pangunut kanggo pangorsa almarhum Kang Wahyu insyaallah jangan catatan simkuring aku mohon simkuring dienukan apalagi di ngabil reus simkuring alumni Nahun Bojong Rangkong kantor dan Pak Kades di Bojong Rangkong teh bade diteraskeun ku pangarsa Bupati harita panonton pasar berboyo jadi Ibu Kadesna urang damel ditasi mohon versi Tasik urang tinggalikeun Karipanoka kebudayaan Tasik Rangkongan sinetron Inong di Bojong Rangkong. Jantankeun Pak Ade kadua kalina. Amin.